najan loba pangkat, loba harta. Paeh mah nu dibawa kurang ngeun boe. Kira. Ngeun boe-boe lah. Sugan di dieu mah jelema sugih paeh make lepis gitu. Moal aya. Henteu make lepis mah palurah make boe ngeun aya kantongan. Jeung naon jeung asupun cai, bogodoh bisa apareun di jero kuburan. Moal aya. Tetep harta kekayaan titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin dzikra, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. الآية. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين. المكرم والمحترم para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para bin sepuh, khusus bersana guru urang al-mukarram Abah Kiai Bustami, Abah Kiai Ujang, sadayana muhadir. Tolong doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama ku Allah sing diparanjangkeun suatu barokah. Al-mukarramun wal muhtaramun, sunab lapisan aparatur pemerintah, atasan bawahan. Bil khusus Bapak Lurah alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan ieu Bapak Lurah sadesa Cimenga, mudah-mudahan sing dijadikan lurah, sing jadikan kepala desa, ulah jadi kepala dosa. Amin. Amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, sunab lapisan para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Teristimewa sahibul auqat, penata waktu, pemindah acara dalam kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan guru urang al-mukarram Kiai Dori ku Allah mudah-mudahan sing dipaparinan berkah ilmu manfaat, sareng mudah-mudahan urang berkah ngadoakeun ku Allah sami kabarokahan kemanfaatan urang nempel ka urang. Amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Langkung dipayun mangga urang sadaya panjatkeun puja-puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam habiban al-karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan ku Kangjeng Rasul. Amin. Bangsa setengah lepek dang toabe jelaskan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Satajana sim abdin raskeun kana naon nu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata.
Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalopatan zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Sebab gunaon hiji tadi teh namina jalmi biasa teu luput tina salah jeung poho, bahkan najan kelas nu balik kondang pun ngaran jalma mah loba salahna, bener. Nu kadua nu ngaran seorang penceramah atau nu magahan ngaji liri ibarat kareta, di mana kareta berangkat dina rel stasiun kareta. Cik santri man siabil umum wa man wa ma wa al tusawi madukir wa hakada du'inda tayyin suhir. Sahabai jalmana entah pejabat kiai masyarakat cicing dihareupeun kareta nalika kareta berangkat pasti ditabrak. Hige sarua kiaina aparatna masyarakatna sekalipun awak kula nu ngomong ari salah mah dijejek sakalian. Siapa dijejek ieu? Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Satajana urang doakeun mudah-mudahan ya almarhum sahibul hajah kersana Bapak saya. Amin. Abah Jasid bin Bapak Sadi, mudah-mudahan ku Allah berkahna urang pengaosan dina wengi ayeuna ku Allah sing dihampura dosana, ditampi iman Islamna, dilebetkeun kana tempat anu layak dipikaridho ku Allah, sareng mudah-mudahan para putra putrina cucu mantuna ku Allah sing disalobarkeun kaya mudah-mudahan tiasa neruskeun perjuangan mantena ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alukal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lamun ngomongkeun urusan maut sok ngabiri gidig, bahkan sok cibere bahasa urang muringkak bulu. Karena jelas ari nu ngaran perkara maut mah hak kabehan ge teu kolot teu budak teu nu cager teu nu gering kabehan ge bakal ngalaman, benar? Wa annal mauta haqqun, nu ngaran pae mah hak kadang-kadang teu nu panyakitan teu nu cager. Bahkan cepari bahasa budak keneh loba nu mah heula anu kolot tu paeh, benar. Yah ieu ngajadikeun iktibar pikeun urang bahwa di dunia mah urang ngeun saukur sakedeungeun ting isuk ting sore. Mana teh langsung ya setong nganggo ieu efek ga ujungan teh lambat jadi murnikeun bae. Nu mantak ieu urang diingetan urusan maut teh karena di alam dunia mah ting isuk ting sore. Makana wajar kiai ngabrek-brek we nita ibadah nita ngaji nita ieu nita itu, justru ku karunya sebab di dunia mah urang ngeun ngontrak. Bahkan temandang bulu nu ngaran umur mah kolot budak cager muriang, bahkan cepari bahasa kadang-kadang budak menghilaan kolot, kadang-kadang embe mah heula anu bogana paeh eta. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Di mana-mana datang ajal manusia cek Gusti Allah, teu beunang dipundurkeun sadetik-detik acan, teu beunang dipajukeun samenit-menit acan. Cek Allah kudu paeh mah waktu hari tak keneh paeh. Berarti ieu urang di dunia teh ngeun kontrak, tapi kadang-kadang jalma teu kontrak asa aing neuk panjang umur bae. Nu si padahal masa depan nu hak jeung pasti mah lain ijazah, lain pangkat, lain jabatan, lain ilmu, masa depan nu pasti mah paeh. Urang mah loba mikir hayang hirup ngeunah tibatan paeh ngeunah, benar. Terkontrol di dunia poya-poya, termikir iya itu, termakana orang di dunia mempeng aya peringatan bahwa orang nek paeh dirinya ngajadikeun iktibar ciri jalma yang salamet kuncina inget kana paeh. Nah gitu.
Lamun jalma daek migawe nang maksiat, daek ieu itu, daek doraka, eta jalma yakin poho kana paeh. Moal daekeun maling, moal daekeun maling koto, moal daekeun judi. Lamun jalma inget kana paeh. Bahkan nu paeh mah lain jelema bae. Logika urang mah ieu nu paeh jelema bae, lain. Bahkan sakur-sakur nu dibere nyawa ku Allah bakal ngarasakeun kana paeh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan anu ngabogaan ruh, embe, kebo, sapi, bahkan hewan anu leutik kuman ngaranna anu nyeureut kana kanjut mitoha beureum bakal paeh tah tongo. Bahkan lamun ceuk santri mah kullu nafsin dha'iqatul maut, kulna ge kul jame. Kullu fardin min afrodin nafsi ayadati ruhin dha'iqatul maut. Makana di dunia mah teu pantes teu parigel adigung gede hulu anda prak gede tak tak dijin hulu dijin tak asa aing panggagah elmuna, asa aing pang gede jabatana, asa aing pang loba hartana, asa aing pang jagona. Teu ibadah mah eueuh nanaonan ujungna mah modal. Benar? Tah ada sakit cendah hari musdari ya. Soalnya hujan anca-anca malah dah ya. Iya gua tadi namanya istirahat saminggu pada acara biroana minta minggu nikahan rai istirahat cukup aja saminggu ya mulai acara kunaon kemana di telepon cukup bener bohong ya. Berhubung geus bisaan nelpon ka kolot ulah tuh ae kolot mah ulah. Mantakan doakeun abdi mudah-mudahan sing aya hidayah taufik ti Allah. Terus ya terus. Di dunia mah orang sarua masa depan nu hak nu pasti mah paeh. Cenah mobil loba moal dibawa, imah gedong moal digandong, pamaik dikan geulis ge moal diais. Bahkan mitoha bager tukang mere rokok Samsu, tetap paling jago paeh nincakan kumuran. Benar? Beuh pangbirasana teh mitoha nincakan supaya ulah keluar deui. Pamajikan urang geulis cenah karunya diceungceurikan atuh paeh harita doang, bahkan can tiluna doang ge, can tujuna geus nyaran nu ngora. Bedak nu tahlil mana nu kasep nah hati gitu Pak. Eta perkara dunia mantakan urang mah loba mikirkeun hirup ngeunah tibatan mikiran paeh. Beuna. Hayu balik pikir ieu di dunia teh ngisuk ting ngora, ting ngisuk ting kolot. Urang mah di dunia geus sakedeung. Dunia mah tempat relatif dan temporal. Doang jalma geulis jeung kasep relatif sakedeungeun. Mantakan mun hayang kawin ulah sonyer nu geulisna doang. Bahkan cek pikir lamun make teu Inggrisna makruh. Mantakan boga pamajikan mendingan goreng bae ya. Urutan saya mah. Goreng bae sampe ka paeh ge. Bahkan ditinggalkeun ka mana ge terisi bah. Moal isi jajal kakak kawin jeung nu jonon. Caweh misalkan atuh meong ge moal daekeun tah mah. Pegatan nu gulis kadi teu tenang pan urang. Bahkan kagelisan pun 3 tahun peot. Aya geulis kudu make skincare. Aya geulis kudu make Wardah. Sakedeungeun maot pun begitu pula. Urang di dunia teu sarua ting isuk ting sore. Tapi kadang-kadang sok dianehkeun perkara paeh. Padahal mah nu ngaran paeh mah ulah sok dianeh-aneh bakal kadang ge. Nu sieun mah geus paehna urang kumaha? Mantakan hirup mah ulah sok mikir kumaha engke aing malah. Salah jelema lamun mikir kumaha engke. Mikirna engke kumaha? Engke kumaha lamun teu ngaji, engke kumaha lamun teu masantren, engke kumaha aya lamun teu ibadah, kitu mikirna. Lamun jalma kumaha engke atuh panganggeusan. Ieu mah ngadenge paeh sok ngomong aneh, diumumkeun ku RT di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sarmoah bin Kemod paeh. Kumaha ibu-ibu? Boh, da kayak kamari keneh si eta pengajian di urang. Ari tadi paeh aneh aing mah. Atuh tah aneh dusun. Nu aneh mah kamari paeh goreng ngaji. Karena mau bongkong. Urusan paeh mah hak ting budak ting kolot. Mantakan hayu mumpung di alam dunia sakedeungeun jalma paling jago umurna 70 tahun. Eta ge lamun nyampe. Lolobana goreng nu ngararang paeh. Mantakan umur mah ulah sok hayang lolobaan, nu penting menta umur Gusti abdi hayang dihirupan kuat ibadah istiqomah bisa ibadah ka Allah geus sakitu urang mah lain mentana hayang panjang umur hayang loba dunia tapi ibadah mah teu diomong-omong. Mantakan loba jalma panjang umur teu jeung ibadah acak-acakan
Justru jeung naon umur urang panjang lamun dipake doraka nuntut jaga sapoe dua poe dituntut jaga antakan zaman sahabat Rasul zaman iya mah mentan age lain panjang umur mentan age hayang paeh kan gitu aya di dieu nu mentan hayang paeh Gusti ulah hayang paeh jadi suk aya paling cepat medan leupas sama mantakan di dunia mah ulah sok aing boga rasa ja ujung-ujungna mah paeh bener nu boga ilmu sarua ulah sombong asa aing boga ilmu iya urang disebut kiai ge lamun aya nu bodoh bener kalau mah netral moal mah menangkeun kiai moal ngeureun aparat ieu mah nek bener-bener geus salah-salahkeun atuh adapun di jalanan nek kiai nek aparat dijajak sakalian ieu mah sebab tugas penceramah hanya motivator ngajak nu teu ibadah jadi ibadah ngajak nu teu taat jadi taat pan aya oknum penceramah bagus nama mah menangkeun kiai bae dasarna bagus kudu dimuliakeun kiai jeung santri mah ngan kadang terkontrol kiai beh jeung santri meunangkeun ari masalah leutik dibebekan atuh pundung karek nek daek ngaji batur mantangan di dieu tugas penceramah kudu netral ulah aing boga rasa anu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu punten kula teh hewa ka kiai nu boga ilmu justru karunya ka kiai nu soleh kabawa goreng ku oknum-oknumna jengkol ge moal anceur ku hileud peuteuy ge moal anceur ku hileud jengkol bener satu makan nangka semua kena getahnya mantakan nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu petang-tang peteng-teng ulah ngaji kasih itu dah kunaon teu bisa ngaji aing bisa ngaji mah 12 pan yo aing mah tidi-tidi tu masantren age ngomong naon karek 12 pan RT mah 15 papan peuteuy kuateun peuteuy mah gitu Allah mere ilmu ka kiai teh teu dibikeun sakabehna jalma mah di dunia boga kalebihan kalemahan mantakan geus ngobrol jeung padulah tadi ulah sok dijieun pusing hirup mah eta mah geus konsep hirup aya pusing aya bunga aya tanjakan aya turunan ari teh mah hayang hirup hayang senang bae di surga ngaranna benar ulah sok pusing bae aya pusing amat dipusingan cager moal konsep hirup mah aya tanjakan aya turunan dibere uji coba kudu nuhun berarti Allah karunya lamun hayang di luhur bae kudu siap doang kalapa menerjang angin lamun hayang dihandap kudu siap dang jukut ketincakan gitu bae serupa di mana umat Islam menjalankan keislamanna cobaan rintangan pasti aya Rasul pun begitu pula sarua mantakan nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu teh titipan ti Allah jeung Allah kiai jalma ngarti geura beulik karidoan aing di mana dina ilmu nu geus dititipkeun ku aing ulah ieu aya santri jadi dua trek magangan kumaha dibere lobana pan loba ku aing mah lah aing santri deukeut ieu budak kalong ulah magangan ge cek pangeran dia anu deukeut ge teu dipegang ka nu jauh ujian lolobana di zaman ku ari eta akhirna kobong dipikeun segala macam bahkan cek abah tapos mah kudu cokolot kobong mah mending bagusan bae geus kitu mah jol teuing saatah cak-cak nu geusina karena naon tidina ngajadikeun sinar sugan jeung sugan berkah aya nu ngeusi kibe moal dihirupan lamun teu disekian moal aya kobong lamun nu ngeusi kitu bae geus nu penting urang keukeuh mentana ari hayang santri boga hayang boga ilmu tapi ngajadok bae teu penting atuh di mana mimpi tidak mantakan konsep hirup mah ulah aing boga rasa sakitu kumaha carana hayang salamet kudu ngarasa urang salah batur bener sakitu nu bisa ngaji mah loba di zaman kuari nu ngaji diri nu hese ge benar ih ngapa bener awak bae rajin malah lain ku lapang bener aya diciduhan ku batur nyabok mah teu aneh lamun diciduhan nuhun Kak geus diciduhan sabaraha ditah ciduhan eta nu gagah karakter ditunjuk-tunjuk ku batur malik nyabok teu aneh justru nu gagah mah bisa nahan hawa nafsuna mantakan nu pinter jeung nu gagah secara hakiki mah lain nu bisa ngaji lain nu luhur pangkat jabatan lain nu gagah ilmuna lain nu luhur hartana lain nu gagah awakna nu pinter jeung nu gagah secara hakiki nu bisa nahan hawa nafsuna nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh kan jelema bodoh ge kudu dihargaan ieu kula cek batur disebut penceramah lamun anu hadir jajal ka dieu datang beri hujanan ngajar naik motor muru-muru ceritana kalau kahujanan radio usaha aya panggung misalkan ceramah 2 jam saudara-saudara sekalian paling cek RT ngalewat dah kiai eta geus kebeul kieuna naon eta ngaranna gitu stres
Iya berarti kula disebut penceramah ya anu bodoh anu hadir. Antara satu sama lain saling membutuhkan. Kiai butuh nu bodoh butuh kiai. Ulah saling hinakeun. Justru kula salut ka lembur Cimenga, ka desa Cimenga ngahiji antara kiai satu sama lain. Ulah saling gorengkeun. Nges dibagi ku Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu teh teu sakabehna dibikeun. Cek urang pandangan kiai itu gagah amat ngajina tetap boga kelebihan kelemahan jalma mah kau di urang aya dibatur di urang sakitu hirup mah konsepna kiai ieu bisa pikir teu bisa tafsir teu bisa balago mantek bisa ceramah aya nu teu bisa ngaji aya nu pinter ngajina ngeunteu ngomong gitu bisa bahkan nan MC teu belul geus ulah dicare bag-baganana wa ma utitum minal ilmi illa qalila loba guru urang gagah ngajina mah tapi sok ayo ngomong dak aneh tak kayak eta teloknya kalau mik ulah aneh terus dibagi lamun kumanehna kabeh atuh ribu mantakan mending saling hargaan punten goreng mapan punten eta ilmu teh lain ku teu garaga ngajina mah biak mana loba oknum kiai kuari masenter mah ti dieu ti ditu ti Padarinjang ti Bagentongan ti Warudoyo ti Caringin ti Boyo tapi akibat cicing di hiji tempat tersaling hargaan antara kiai kolot jeung kiai ngorana ulah ngomong-ngomong ilmu hayang barokah nu gede nu leutik moal barokah sabab barokah ilmu balain ku gede cek guru ceng amalkeun nu leutik kage jadi gede kitu geus panah ini mah bau asa aing bae loba oknum kiai kolot harak hayang sorangan bae imam kudu kumanehna bae khotbah manehna bae bahkan jumatan manehna bae hadorot manehna bae mik dibawa balik ka imahna naon doang moal paeh pada gitu mah lain bohong ngomong gitu ge loba oknumna kula sering ceramah ada tangan eta kiai oh kan oknum begitu pehe baur oh kiai nu panduri dia tutungguaneun pancek terangan mah lamun urang salat kedeuna salat sunah kedeung di mulai berjamaah ngaranna eta makruh eta pan aya sok kiai papandeureun teh ku batur ulah kumanehna pandeuri bingung eta waktu beak salat mah pernah hiji waktu tah cerita eta asup teh masyarakat tanu ngarti teh geus pamimbaran gila waktu datang nu harak teh tiburi geus dicai keneh meh harus dedehem atuh mundur deui batur naonan dibagi butuh ceramah asupkeun nu bisa ceramah butuh fikih asupkeun nu bisa fikih butuh tafsir asupkeun nu bisa ngeunaheun pan ari hirup saling membutuhkan antara satu sama lain ulah saling gorengkeun hirupna ilmu mah ku ngahiji 14 hayatul ilmi bil mudzakarah hirupna ilmu mah kubur jengan ku babarengan ulah supaya kadang aya loba oknum kiai ngorana kana kiai masanten kana dicicingan di masyarakat sabulan 2 bulan satahun 2 tahun hanggeurakan luhur bae tengah hargaan kolot atuh kiai didukung kolot nu kolot dukung nu ngora dukung nu kolot konsep hirup kayak gitu acara sakumaha gedena tanpa dukungan ti kolot tanpa doa ti kolot moal hasil kolot pun begitu pula acara sakumaha gedena di dia ngayakeun acara gagah mulu dan rajaban tanpa aya jasa pamuda aya jasa jalma bodoh moal anggeus eta acara sabab kiai mah moal daekeun ngangkatan auning moal daekeun ngangkatan salon keureup ceuli paling jago kiai itu tunjuk doang benar ceng geser kurang belah dieu kitu doang paling kadang-kadang nu ngangkatan auning salon jelema teu telok salat telok jumatan eta lah berarti urang butuh jasana carek ulah sabab urang mah kadang-kadang memponis jelema teh masa lalu nggak sudah diomongkeun masa lalu mah jangan teh urut bajingan tiba kan urut ajengan kan gitu urut bajingan mah tobat ngaranna urut ajengan kumat ieu mah bau diomongkeun dak ulah diajak ngaji sia tah kurang tukang maling kotok baheulana atuh baheula masa depan nu di deuleu karak nek daek batur pengajian atau misalkan malam takbiran ngariung karak nek daek oh tadi teh ngariung pan sok rame malam takbiran mah pan sumut jelema masing-masing udah pantas halodo saya ieu ka masjid pan ku kitu bage pundung batu ternyata mah hidayah taufik lewat ngariung najan teu biasa ka masjid atuh wancila ngariung mah beuteung ngalaparuh hendahar didinya urang kudu bisa menyesuaikan antara satu sama lain saling menghargai nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu teh titipan ti Allah eta keur ilmu agama ilmu dunia pun sama nu ngajar sekolah tetep dibagi-bagi aya nu ngajar IPA teu ngajar IPS aya nu ngajar matematika teu ngajar bahasa Inggris geus dibagi moal kabeh menyusun moal kabeh ngarangkul tetep
saling membutuhkan antara satu sama lain. Mantakan ngahiji butuh caramah asupkeun, butuh pikir asup pikir, ilmu bakal barokah. Ulah harang sorangan pandima lain punten-punten nu mantak pada lobana katelak lain kutulang gede kutulang leutik tepati isin teu bisa maca patumuin bisa guru jak hese ngaji tepati isin teu bisa tafsir ku hese ngaji nu isin mah teu bisa walama teu bisa hadorot marhaba mogok imam mogok karena teu biasa bejana katelak kutulang hiu loba ge kulauk asin kitu geus. Masyarakat apa menilai lain ku gagah maca kitab bisa adan hadorot saya eta jaga agama santri kan gitu ya tah mantakan nu leutik heula step by step mantap cek guru teh ceng di kobong mah losok milih-milih sairan bae ilmu naon ge ilmu pelet tah nyaona ngeun ke di imah dipilihan urang-urang nyair aya pan kaluar eta mun nyair segala macam aya nila bogo betik bahkan keong aya pan geuyeub ngan atuhan cina dari pasang mah pilihan kurang mana dibutuhkan kurang santri pun sarua urang rek make pikir cokot pikir loyokna urang kana caramah teruskeun nu penting saling hargaan antara satu sama lain kumaha rek berkah ilmuna lamun saling hewaan mantakan dukung salut desa Cimenga mah kiaina ulah saling hewaan saling dukung lamun kiai ngahiji insyaallah masyarakat bakal ngahiji konsep hirup mah ulah geura nyalahkeun masyarakat kunaon harese diatur sabab oknum kiai loba nu hese diatur kitu beres kula sebeh kolot kula bahkan manggilan nuti jauh di mana aya maksiat kunaon karena amar ma'ruf mah babahari nahi mungkar mah hese loba oknum di masyarakat kula tengah hiji kiaina hese sorangan bae sebeh di hewan kolot kula karena kalah manggilan kiai ti luar ku tengah hijina masyarakat pangribuhan di lembur kula karena kiaina tengah hiji ulah gara-gara masyarakat lamun kiai ngahiji kompak insyaallah masyarakat ngahiji hiji ulah aing boga rasa ku ilmuna konsep itu Jepang gagah Belanda gagah cek urang punten gagah geh ngeun hasa ukur bisa nyin kapal nyin elektronik nyin pesawat boga kalemahan jalma mah perang be perang lalu kolecer aneh heun eta Jepang ih panu aneh heun di dulu ku Jepang nanya ke budak dia what apa itu tuan cek budak dia what is the kolecer cek Jepang what apa kolecer bingung meureun budak dia bingung naon kolecer ya aing mah di dulu keur muih kolecer muih cenah eta Belanda aneh kan kumaha tadina ieu kolecer yang bisa muih kieu tangkal kacapi nu aya koleceran dituar handapna sugan aya mesinan wa ma utitu minal ilmi illa qalila Allah mere ilmu teu sakabehna dibikeun jalma boga kalebihan kelemahan nyaona ge ngomen mesin budak Cimenga mah nyeun kolecer teu make mesin bargagah eta dibagi ku Allah antara satu sama lain saling membutuhkan jalma mah pasangka-sangka cek batur sieu neungeunah horeng mah sangkaan doang benar eta keur babagan ilmu jabatan pun sarua teu dibikeun ku Allah sakabehna nu ngajabat camat cukup jadi camat henteu jeung bupatina bener nu ngajabat lurah pun sarua cukup jadi lurah henteu jeung camatna sebab nya camat nya lurah kumaha coba masyarakat manggilna matlur ting lurmat meureun tetep dibagi henteu harang sorangan ulah sok sombong petang-petang imah punten urang malen lurah dieu teu imah ciruji hentu wani mamarahan di dieu ulah sok petang-petang karek jadi aparat leutik doang sombong cukup lagi oknumna ari eta mangarasa punung gege sebab penceramah mah lir ibarat alkohol di mana alkohol diteteskeun kalau aya penyakitan najan leutik peurih karasana tapi najan asupun kana nu penyakitan sawadah karasa tiis kitu keneh penceramah najan teu niat nyinggung penyakitan balik sia tah bedekeun bae mantakan bisi nu parundung penyakit doang sia tah ulah tengah bahasakeun aparat kabeh tengah bahasakeun kiai kabeh justru hanya sebuah oknum-oknumna nu salah ulah dipojokkeun justru mending dirangkul dibenerkeun nu bener ulah ngarasa bener kitu konsep hirup nu jadi pajabat ulah sombong ieu mah petang-petang aing mah geus teu butuh rakyat dah pokona mah geus meunang mah ngomong naon urang dipilih ge ku rakyat bener Pak Lurah sakit ge menang rakyat apalah arti lurah gagah dunia loba pangkat gagah tanpa dukungan ti masyarakat nanaonan begitu pula sabalikna apalah arti masyarakat loba pendudukna loba tapi pemimpin nu dituturkeun berarti saling membutuhkan antara satu sama lain
Ulah iya kabeh kudu ku lurah bae rasa. Lurah ge anak pamajikan, benar? Ieu kudu ku lurah bae atuh batu boga parabaneun. Kamu di softek kudu ku lurah dari ama. Lurah ulah sok salah di aya oknum lurah. Ari masyarakat nu milih mah dibaguskeun jalan anu teu milih digorengkeun. Misalkan aya contoh ieu, kenang diangkat ti baki mah pokona. Ilmu jabatan titipan ti Allah sakedeungeun teu dibikeun sakabehna. Mantakan hayu dukung lurah urang nu hadir, mudah-mudahan sing amanah. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik bagi Allah. Lain cekit urang lain. Apapun lu terjadi ke orang itulah yang terbaik bagi Allah walaupun realita terbaik. Contoh orang hayang presidensi anu cek urang. Cek Allah jadi iya walaupun realita terbaik cek urang. Menurut Allah aya hikmahna lamun teu diturunkeun lu naon misalkan presiden ieu umat Islam moal semangat, girohna moal kaluar dirinya. Husnudon ka Allah urang. Bagusna bagus sangka ka Allah. Ulah goreng sangka cantang tuh cek urang ieu bakal bagus pilihan urang. Allah ya muqallibal qulub bisa dibalikeun ku Allah dia edan. Beres. Ulah dosaanan. Ieu mah pemilihan lurah eleh meuli hewan tetangga nanaonan. Sakedeungeun batur nu meunang ge teh geus cager jeung calonna. Ari urang nu eleh atuh nanaonan teh teh buktina. Ieu penyakitna sok kadang-kadang ieu pendudukna ieu teh tim sukses tah di mana ge. Pada dipikir mah nu ngadukung nu meunang atuh jadi rakyat keneh bae. Nu ngadukung nu eleh jadi rakyat. Jawan cinya tuh mah meuli sorangan. Teh ulah sok kupedah tiung 10.000 tilu. Atau duit 50.000 pas aja tetangga wanci gering nah tetangga nu ngerok benar ulah ieu mentang-mentang eleh izin pengajian je muter imah na kaburi ayo nu ka sawah mau lintir teh izin teh nah naonan sakedeung ahiji cukup dukung apapun yang terjadi itu dan kula ge milihna mah kalalaki tadi ciruji ngeun Allah nanti gerdikang kumaha hewa henteu hendak bae saeutik Kuma atuh geus kada takdir Allah tah mah sawabikul himam la takhluqu aswarul aqdar kitu ceuk kamu teh salah sanajan bebeakan urang hayang si A Allah ngutus si bebek moal bisa menembus kada takdir ti Allah urang hanya bersyariat ulah sok ngalebihan hakikat ti Allah benar apapun yang terjadi itulah yang terbaik bagi Allah walaupun realita nu penting urang dukung contohna kieu urang nyair atawa naheun bubuk kahayang urang mah nu asup lauk emas ngaran kahayang ieu ngeun Allah nakdirkeun bogo boncel lele betok apakah dipiceun ulah mending diarah bawa balik bumbuan sangkan ngeunah pelem doang lauk emas kitu keneh hayangna mah si A ieu nu meunang pilihan urang ngeun Allah nakdirkeun si B ulah dihewaan mending rangkul baguskeun apapun yang terjadi itu lurah urang kitu geus mantang dukung ipal urang sing berkah sing manfaat amin mun teu amanah mending eureun jadi urang kitu geus kalau bandok saha kula mungkin bicara di mana ge lamun ngajabat siap menang doang mending ulah loba nu aredan teu meunangna kamari pemilihan paling parah loba di urang ge oknum kecamatan Malimping desa Malimping bahkan di desa urang desa marga dirinya loba oknum lurah kolot nutupan jalan akibat tersadar bahwa pemilihan eta aya elehna aya meunangna mantangan menuk nyalon ulah sok hayang meunang doang konsep hirup aya eleh aya meunang ari teh mah hayang meunang ulah aya pemilihan bagi rata tiap RT kudu aya lurahan kabeh kitu bae geus ayo pikir ku logika lamun mikir di mah calagur jelema kabeh ilmu jabatan jadi bikin ku Allah geus karunya ulah kebal bisi panas long ceulieu nu katilu harta kekayaan sarua ku Allah teu dibikin mantakan nu saruge ulah sok parelit di penta jeung pengajian atau jeung raja banjeng muludan ge sok hararese di mau modal moal teu pakaya benar jabuktina urang wanci bae mah paling jago paling gagah najan loba pangkat loba harta paeh mah nu dibawa kurang ngeun boe kira ngeun boe lah cugan di dieu mah jelema sugih paeh make lepis gitu moal aya henteu make lepis mah palurah make boe ngeun aya kantongan jeung naon jeung asupun cai bogodoh bisa lapareun di jero kuburan moal aya tetep harta kekayaan titipan ti Allah sakedeung lumayan terus tahu lagi jeung sabab berkat ge cuk ulang mending CPK bab berkat teh mah nah mending pada di bae mun dak mimiti nu dia nanti kan dipaderi sebab sakabeh penceramah ge seolah-olah disinggung eta ieu mah peringatan gitu ayo kulang sapoda budak leutik ieu terus moal kalabur moal lanjut di besek ya terus kan nu boga harta ulah sombong asa yang boga harta teh titipan ti Allah ulah jujur ieu ngabelaan urang Cimenga luar biasa
di kula make baju na tanjakan dirinya lewat tanjakan saleter kiri itu mah lamun leuwih peuting moal wani make kok kolor ku hujanan dikertakeun hujan sebab lamun tuh hujan moal datang ka dieu sali di dinya mantakan kula nyumput dari Cipeundeuh kieu bae bisa numpang anjeun kenal sebabna make kok kolor teu kamari ge mah ih kamari bicara mah di Cipeundeuh di rumah emang ngambil masyarakat ayo antara satu sama lain saling menghargai lah gitu lah namun hanya terus ya terus ya harta kekayaan ulah sombong ku asain boga harta teh titipan ti Allah ulah sok datang petenteng jelema sugih dah di Cimenga mah ngeun aing doang nu sugih ngomong naon kakak sugih ge disebut sugih aing nu miskin benar geura ge ieu mah sombong ieu deui mah aing mah deukeut langit geureung deui ge mau tilu tingkat pertama anak pamajikan kedua anak kotok katilu anak beurit naonan urang disebut sugih loba harta tetep loba sawah nak misalkan hektaran nu ngagarap mah moal awak sorangan jelema miskin keneh